budaya Sunda panenengan sadayana urang tunda heula kaayaan Basura anu hirupna apes bae na teh semplek nincak semplak kieu salah kitu salah. Ayeuna urang caturkeun deui heula kaayaan di lembur Cipeuteui anu geus lila katunda. Harita panon pae geus beuki nyedek ka kulon, jalma-jalma geus mimiti pada mulang ti tempat pagaweana masing-masing. Dina kaayaan kitu, Mama Kiai Jakaria katingal nabe dongkap tos netepan asar di masjid. Teras anjeunna calik ngabaheulai di teras bumina. Teu kungsi lila Nyi Haji Aisyah ngurunyung, paromana katingali teu patos berag. Teras gek calik disagedengeun Mama Kiai. Ningali paroman istrina kitu, Mama Kiai Jakaria heran. Kunaon deui atuh ibuna? Eta paroman teh siga anu rungsing kitu, tanya Mama Kiai. Itu atuh amana? Masalah si Ujang jeung si Nyai. Tembal Nyi Haji Aisyah bangun ku seunggah dina nyariosna ge. Aya naon deui atuh si Ujang jeung si Nyai teh ibuna? Tanya Mama Kiai deui. Lah abdi mah asa tos mareng-mengan cepil teh amana? Isin ngadanguna ge jalmi-jalmi ngan nyarioskeun besi Nyai jeung si Ujang teh. Tembal Nyi Haji Aisyah deui. Mama Kiai Jakaria katingali kerung. Nyi Haji Aisyah ngalaskeun deui cariosana. Ya amana nambean teh abdi tos di kebon, teras mampir heula ka warung, maksudna mah sakantaran balanja abdi teh. Eta di warung ibu-ibu nuju nyarioskeun si Nyai jeung si Ujang. Anjar marehna teh cenah. Mongko jang bantar jeung Nyai Eti teh wadi lanceuk. Tapi siga nu babarogohan bae. Atuh abdi teh meuni isin pisan amana. Kedah kumaha atuh ari tos kieu. Da emang ari salasna mah si Nyai sareng si Ujang teh sanes derek sakandung, tapi da asa piraku nya si Nyai kedah ngajodoh ka si Ujang mah. Abdi tos asa kaputar kandung sorangan ari ka si Ujang teh. Jelas Nyi Haji Aisyah. Mama Kiai katingali ngahuleung rada rame. Teras pok anjeunna nyarios. Nya ari geus kitu mah udah jalan ibuna. Si Ujang jeung si Nyai teh sementara waktu mah kudu dipisahkeun heula. Da emang ari sabenerna mah cek aturan agama mah si Ujang jeung si Nyai teh sah lamun kawin teh. Masih mainna sedulur angkat ge. Antaran si Ujang jeung si Nyai mah da teu sasusuan. Ari si Ujang makan di susuan aku maromlah. Cek Mama Kiai. Maksud amana? Tanya Nyi Haji Aisyah. Ya seperti rencana ka tukang, si Ujang ayeuna geus dewasa, geus wayah maluruh saha indung bapa kandungna nu sabenerna. Lain amarek ngusir, tapi da kumaha-kumaha ge si Ujang kudu nyaho saha sabenerna kolot kandung mahna. Cek Mama Kiai. Bagian Nyi Haji Aisyah anu katempo ngahulang. Tapi teu lapok Nyi Haji nyarios deui. Nya terus terang bae amana ari satadi namanya abdi teh ngaraos abot pami si Ujang kedah ingkah ti bumi ieu teh. Da kumaha-kumaha oge abdi teh tos asa ka anak kandungna lira ari ka si Ujang teh. Atuh da diorok ti orok keneh kitu amana. Kaharti kitu nama ku mah ge. Atuh da saha nu teu berat ka anak. Tapi da eta mah geus kawajiban si Ujang kudu maluruh anu jadi indung bapana nu sabenerna. Cek Mama Kiai. Nya pami kitu mah kumaha langkung saena bae saur amal lah. Abdi mangiringan bae amana. Cek Nyi Haji Aisyah. Satuluna Nyi Haji Aisyah sareng Mama Kiai Jakaria katempo ting haruleung. Cak urang tunda heula. Ayeuna urang caturkeun Bantar jeung Nyi Eti. Samurangna ti bali desa nguruskeun persoalan ambu suri teh anu katuduh maling. Bantar jeung Nyi Eti teu langsung mulang ka imah. Duanana kalah ngaradon arulin deui ka sawah. Abdi mah ngaraos sawah tos pisan kana nasib ambu suri teh Kang. Cek Nyi Eti kadenge mimiti nyarita bari terus maena lempang. Nya sami Nyai akang we da ngaraos teh tega. Ieu sareng duka kumaha nya Nyai. Ti saprak pendak sareng ambu suri akang mah asa ngaraos sanes ka batur, asa kasepuh nyalira kitu. Cek Bantar. Ayeuna teras kumaha rencana akang kanggo nulungan ambu suri? Tanya Nyi Eti. Nya daek teh daek, akang kedah tiasa maluruh bangsat anu sabenerna teras urang tewak itu. Tembal Bantar. Keur kitu Nyi Eti teu kahaja ningali siga aya nu sasalingkeran di hiji rungkun teu jauh ti marahanana. Nyi Eti kaget. Tuluy noel kana tak Bantar. Aya naon Nyai? Tanya Bantar. Nyi Eti beri isyarat ku ngangkat curugna kana bahamna. Maksudna mere nyaho supaya Bantar ulah geruh. Ulah tarik teuing Kang nyariosna. Aya jalmi tuh nyurigakeun. Cek Nyi Eti bari nunjuk ka perbah rungkun.
Bantar ngalieu ka palebah anu ditunjuk ku Nyi Eti. Katempoeun sakilas ku Bantar oge, bener siga aya nu keur sasalingkeran. Leres geuning Nyai, aya jalmi nu keur sasalingkeran. Ayeuna kieu, Nyai wayahna wartosan heula tua kampung sareng Pak RT di balai desa. Tapi ulah sampai ngagereuwahkeun nya, ku akang bari diawaskeun lah eta jalmi supados sila-sila rek naon eta jalma. Lamun leres jalmi jahat, ku akang bari ditewak. Cek Bantar. Nyi Eti unggut. Tuluy maena indit lalaunan ninggalkeun Bantar. Maksudna rek ngabejaan tua kampung jeung Pak RT di balai desa. Sageus Nyi Eti indit, jeung Bantar luncat ka palebah tukangan hiji tangkal. Breh tibelah dinya mah katingali jelas aya saurang jalma nu keur nyeumput tukangan hiji lungkun. Pangokana pendek beungeutna bosongot. Si oreng eta jalma teh badog embe anu nipu ka Ambu Suri teh. Ku Bantar gerak kerik eta jalma terus diawaskeun. Bener-bener nyurigakeun eta jalma. Keun hayang nyaho rek naha maena sabenerna. Cek gentes Bantar bari panonna terus mencrong ka eta jalma. Teulah jalma nu diawaskeun ku Bantar katempo ka katayepan leumpang nanjak pindah kana rungkun sejenna. Terus maena siga anu keur ngawaskeun ka palebah hiji kandang munding. Nampok itu Bantar beuki curiga bae. Lah kadalah sigana bener eta jalma rek maling munding tah nu Mang Alman. Lamun bener maena maling munding cangkalak sia ku aing. Cek gentes Bantar deui bari manehna ge terus pindah lalaunan ka tempat nu sejenna nu leuwih suni. Ari panonna terus ngawaskeun eta jalma. Bener bae eta jalma teh rek maling munding. Katempo cungas cengos ngawaskeun kaayaan sakeuling eta tempat. Malah mah sempat ngareret ka palebah tempat anu dipake nyumput ku Bantar. Untungna Bantar buru-buru dongko jadi maehna teu sampe katempoeun ku eta jalma. Urang tunda heula kaayaan Bantar anu keur ngawaskeun saurang bangsat nu rek ngabadog munding Mang Alman. Rasa-rasa urang walaga lembur eta. Ayeuna malikeun deui ka Nyi Eti anu dititah ku Bantar ngabejaan tua kampung jeung Pak RT di balai desa. Tekung sila, Nyi Eti geus sampe ka balai desa terus langsung nepungan tua kampung Pak RT jeung Hansip anu masih keneh aya di dinya nungguan Ambu Suri. Nampu Nyi Eti datang, Ambu Suri anu keur cameot di pojok langsung curing hak kudang manehna ngarasa bungah. Hah, aya Nyi Eti. Susuganan bae manehna mau beja piungaheun ya, bisa newak bangsat anu sabenerna. Cek gentes Ambu Suri bari tuluy nyamperkeun ka Nyi Eti anu keur ngobrol jeung tua kampung sapara kanca. Kumaha Nyai, tos kapendak bangsat anu sabenerna teh? Ambu mah geus teu betah pisan ya cicing di dieu teh. Ih, barau keur mah. Cek Ambu Suri barang ngajuk langsung bae ngomong gitu. Nyi Eti nu keur daria ngobrol jeung tua kampung Pak RT jeung Hansip nyempetkeun heula ngaret ka Ambu Suri. Insyaallah Ambu, ayeuna ge Kang Bantar nu ngawaskeun jalmi anu dicuriga. Kasabar we Ambu mah heula nya. Sugan leres eta jalmi teh badog anu nipu ka Ambu teh. Tembal Nyi Eti. Muga-muga bae atuh Nyai. Ambu mah geus hayang gawat kuat ini ti dieu. Geus teu betah Ambu mah. Tembal Ambu Suri. Nyi Eti unggut. Terus kadenge tua kampung ngomong ka nu sejenna. Ayeuna kieu, Pak RT tungguan di dieu. Kuring jeung Mang Udi Hansip rek indit nepungan jang Bantar. Tapi kade ya Pak RT ulah hibur, habis teu rame. Cek tua kampung. Mohon atuh patua, kitu sae. Kuring mah satuju. Tembal Pak RT. Nya geus kitu bae. Hayu Nyai lah, cuang nepungan jang Bantar. Cek tua kampung bari nangtung. Katempo Hansip oge lu nangtung. Satuluyna maranehna arindit. Ari Nyi Eti samemeh indit teh ngomong heula ka Ambu Suri. Abdi bade angkat heula Ambu. Dungakeun nya mudah-mudahan bangsat nu nipu Ambu teh singgal katewak. Cek Nyi Eti. Mohon Nyai, Ambu mah ngadungakeun pisan. Sing enggal beunang teh eta jalma teh duh ampun, Ambu mah jeung kalah sangsara kieu. Tembal Ambu Suri. Satuluna Nyi Eti tua kampung jeung Hansip adit di bale. Rek nyalampeur ka Bantar. Ambu Suri narik napas panjang. Moga-moga bae gawat beunang tah bangsat nu nipu aing teh. Lamun beunang diwejak-wejak ku aing. Tah sarua jeung tua kampung jeung RT. Jeung nu sejenna ku aing rek dibales bungan geus nyiksa ka aing. Cek gentes Ambu Suri katapu gregeteun. Cag urang tunda heula.
manehna balik deui nyaritakeun kaayaan Bantar anu keur ngawaskeun bangsa teh. Katempueun ke manehna jalma anu dicuriga bangsa teh kelempang ke ketepan ngadeukeutan kandang munding. Sanggeus anjog eta jalma katempo cungas cengos nempuan deui kaayaan di dinya. "Aman deuh, moal ejal menyaun," cek keuntes eta bangsat. Satuluyna manehna ngadeukeutan munding anu katempo keur nyatu. Kep tali anu naliana dicekel. Katempo eta jalma tuluy ngeluarkeun peso. Ret. Eta tali anu nalian munding teh langsung dikeureut. Sanggeus hasil ngeureut tali eta jalma katempo masih keneh cungas cengos. "Lah lancar euy. Jalma, dasar milik," cek keuntes eta jalma. Bari tuluy manehna nuntun munding indit di kandangna. Ari ku Bantar eta jalma terus bae diawaskeun, tapi manehna can bakal ngalakukeun tindakan. Si horeng bener eta jalma teh bangsat. Tepikeun ku aing rek diantep heula supaya bisa jadi bukti ka batur. Cek keuntes Bantar. Tina kaayaan kitu Nyi Eti tua kampung jeung Hansip geus aranjog ka palebadinya. Barang nempo aja manu kenuntun munding Mang Alman, tua kampung jeung sejenna katempo kaget. "Bangsat, tewak, bangsat!" cek tua kampung ngagorowok. Bari maena tuluy lumpat ka palebah bangsat anu kenuntun munding. Kitu deui Hansip guat lumpat tuturkeun tua kampung. Sarua maena gogorowokan aya bangsat cenah. Sedangkeun Nyi Eti ngarasa heran lantaran Bantar teu katingali aya di dinya. Ari Kang Bantar ka mana? Geuning bangsatna diantep bae. Moal kitu Kang Bantar kumaha mah ku bangsat. Tapi ada perasaan moal. Kang Bantar ada lain jalma sembarangan atuh. Keuntes Nyi Eti bari panonna luwak liuk neangan Bantar, tapi oleh teu katempo ku manehna. Ari bangsat kaget. Barang ngadenge ujug-ujug aya jalma nu ngagorok aya bangsat teh. "Be, cilaka, geuning bisa aing kanyahoan," cek eta bangsat. Si bangsat rek niat kabur, tapi tua kampung jeung Hansip geus kaburu daratang manten ngahalangan jalan. Kapaksa kulantaran jalan jang kabur eta bangsat boga pikiran rek nekat ngalawan ka tua kampung jeung Hansip. "Rek dibawa ka mana eta sia munding Mang Alman teh? Teuguat tepaskeun," cek tua kampung ngabentak. Ari bangsat tetep katempo tenang bae, siga nu kasieun. "Oh, jadi munding ieu teh kudu dilepaskeun nya," cek bangsat. "Heuh, sia lepaskeun. Hawanianan sia ngabangsat ka warga aing," tembal tua kampung. "Geus patua, teu kudu diajak nyarios deui lah. Tewak bae lah bangsatna patua, ayo tewak," cek Hansip. Bari kalah ngadodorong tonggong tua kampung sina newak bangsat. Tapi tua kampung ge kalah ruka grengkog siga anu sieun. Antuk nama manehna malik nyentak Hansip. "Sok atuh geuwat bareng kuduaan tewak," cek tua kampung bari nanarik leungeun Hansip. Si horeng teh dua nageh aring aja-aja nyang haripan bangsat mah teu waranieun. Jadi malah katempo patarik-tarik padorong-dorong. Nompo kalakuan tua kampung jeung Hansip anu rek newak bangsat tapi kalah siga nu sarian kitu. Nyi Eti jadina ahkei-ahkeian ngarasa kagugu. Aduh eta patua jeung Hansip ngadon siga bolon rek newak bangsat teh. Keun lah ku aing rek diantep heula. Hitung-hitung we tontonan gratis. Cek Nyi Eti bari seserian. Kitu deui Bantar anu masih keneh ngawaskeun bari nyumput main oge ngarasa kagugu nempu kalakuan tua kampung jeung Hansip anu rek newak bangsat tapi geuh kawani. Sarua jeung Nyi Eti Bantar oge hayang nyaho kumaha angkohna tua kampung jeung Hansip. Di pihak sejen bangsatna sorangan barang nampo tua kampung jeung Hansip malah ngadon padorong-dorong kitu. Maina kalah jadi timbul kawani. Dasar kolot begog sia. Disangka teh bener aya kawani rek newak aing. Gawean sia ku aing. Cek keuntes eta bangsat. Balik itu eta bangsat kata memikir kumaha carana ngagawean tua kampung jeung Hansip. Teu lila nya si bangsat katempo seuri siga nu meunang akal. Tuluy eta bangsat narik munding disangharepkeun ka tua kampung jeung Hansip. Kot leungeun sabulahna nyokot regang awi anu aya teu jauh ti manehna. Satuluyna tali munding anu keur dicekel dilepaskeun ku manehna. Cepret tonggong munding dikebuk ku regang awi. Atuh plecet eta munding lumpat. Rek neunggar ka tua kampung jeung Hansip anu ku aya di hareupeunna. Nempok itu tua kampung jeung Hansip sasah. Lain laluncatan ka pinggir supaya teu kateunggar ku munding, malahan marahna kalah lalumpatan ka tukang saarah jeung munding. Antuk nama ceger.
duanana ditenggar ke munding. Saking ku tarik-tarik na nenggar eta munding, tua kampung jeung Hansip kalah ngaratseng tuluy kubrag. Pada ngagelubrag ngarangkobak kadenge duanana humarurung. Aduh nyeri, aduh. Cek Hansip, tulung. Tua kampung tulung-tulungan. Sedangkan bangsat barang nampo tua kampung jeung Hansip ngadanting caloprak di tenggar munding, maena kalah ngaperak atak seserian sehingga anu bungah pisan. Karasa tah sia. Kumaha rasa di tenggar munding? Dasar kolot begog sia. Cek bangsat baru mulak cangkeng sehingga anu bungah pisan. Nampo tua kampung jeung Hansip anu kalah ripuh, jorojoy si bangsat kalah boga niat rek nyangkalak sakalian. Lah geus kapalang. Mumpung jalan korak itu cangkalak pisan si aku aing eta kolot begog teh duanana. Gerentes eta bangsat. Seret si bangsat nyambut bedog tina sarangkana. Tuluy maena lempang nyamperkeun ka tua kampung jeung Hansip anu masih keneh ngaceloprak bari humarurung. Sia kolot begog. Sia duaan geus wawanianan ngahalangan kana paniatan aing. Ayeuna di podaran sia ku aing duanana. Cek si bangsat bari ngamang-ngamang bedogna. Nombok itu tua kampung jeung Hansip meuni katempo sepak bakat tingku soak. Ampun, ulah kuring lamun rek dipaehan mah. Tuh manguni bae, kuring mah boga anak pamajikan sing nu maraban karunya. Cek tua kampung ampun-ampunan bari deungeuna katempo rangga. Ngadaya kitu mah direuwas campur jeung sieun. Pok main lagi ngomong, bohong juragan bangsat. Udah kuring macan kawin sing karunya ka kuring. Tah lamun rek ditanda sama tua kampung bae. Cek Hansip bari awakna geter bakat tingku sieun. Ngadenge kitu si bangsat kalahnya kakak deui bae. Montong saling tuduhkeun sia. Sia duanana gerek dipodaran ku aing. Bukan sia geus wani ngahalangan kana paniatan aing. Cek si bangsat bari ngangkat bedogna rek diheumbatkeun kana beheung tua kampung. Lenyap tua kampung lenyap. Hatena geus teu puguh rarasaan. Ari panonna peureum geus asa gecrek-gecrek bae beheungna disabet ku bedog si bangsat. Modar sia. Cek si bangsat ngagorowok bari ngaheumbatkeun bedogna ngarah kana beheung tua kampung. Bedog katempo beuli nyewuk tinggal sagecrek-gecrekeun bae. Tapi barang eta bedog tinggal saeutik deui nempel kana beheung tua kampung, teu ujug-ujug cekok aya nu ngajejek kana parabah cangkeng si bangsat. Soloyong si bangsat nyoloyong ka pinggir cebrod. Disusuli ku tajongan nenggel kana higa burungna. Aduh, cek si bangsat ngagorowok nyeri. Kubrag awakna ngubrag, ari bodogna ngacreng jauh pisan. Si horeng anu ngajek si bangsat teh nyeeti kata pemainna geus nangtung ajeg teu jauh ti si bangsat anu geus ngajoprak. Hudang sia bangsat, lamun aya kawani hayu taruh jeung aing. Cek nyeeti nangtang ka si bangsat. Ari tua kampung jeung Hansip masih keneh katempo nyeuh. Bari jeung nyekalan hulu, caranana katempo baseuh ngember ngeureun bakat tingku soak. Teu jauh di tempat eta bantar masih keneh ngawaskeun. Satadina mah basa kajadian tua kampung rek disabat beheungna ku bangsa teh bantar rek luncat nulungan tapi kaburu kapiheulaan ku Nyi Eti. Ayeuna mah bantar masih keneh ngan saukur ngawaskeun. Sigana mah aing teh kudu turun tangan. Da pasti kawakan ku si Nyai ge jalma sasiki mah. Cek gentes bantar. Ari bangsat ayeuna geus katempo nguniang hudang deui. Barang nampo nu aya di hareupeun manehna teh sangan saukur saurang awewe si bangsat ngarasa nguntup. Je disakade jalu. Si horeng teh si Nyai geulis. Ngajak ulin-ulinan jeung Akang. Hayulah. Cek eta bangsat bari sebrut manehna nonjokkeun peureupna diarah kana careham Nyi Eti. Tapi masih Nyi Eti saurang awewe ge si horeng teh teu bisa dianggap enteng. Nampo peureuk musuh nyuruwuk seutik ge Nyi Eti teu ngarasa geumpeur. Bari jeung teu ngarobah posisi nangtungna kep Nyi Eti lewak leungeun musuhna tuluy ditarik ka tukang. Atuh awak si bangsat nyolonton ka hareup. Dina kaayaan kitu Nyi Eti ngangkat urna ka luhur keduk nanggal pisan kana kudu angan si bangsat. Si bangsat ngaheunggeul. Nyi Eti embung pisan mereka kesempatan si bangsat nganenghap. Si ku Nyi Eti sakilat nyamber deui kana pali pisan si bangsat. Hiu. Bok, beneran pisan keuna. Kuak si bangsat ngagoak. Aduh.
soloyong awak si bangsat sosoloyongan ditimpa deui ku tendangan muter Nyai hiuk cepet cepet 2 kali tendangannya Nyai ngantem si bangsat. Ampun koloyong gubrak si bangsat ngajongkeng. Hudang sia Nyai ngabentak. Ampun Nyai ampun kuring nyerah moal wani cucungah deui ka Nyai cek si bangsat ampun-ampunan. Hudang sia si bangsat hudang lalaunan turuy siga nu poyong kodan leumpang ngadegetan Nyai. Nukang sia Nyai ngabentak deui. Si bangsat katampo siga norek nukang tapi teu kanyahoan ku Nyai si bangsat ujug-ujug deku bari nyabetkeun sukuna ka palebah bincurang Nyai. Hiu aduh Nyai kabeunangan. Aduh soloyong awakna nyoloyong tuluy kubrag ngagubrag. Barang Nyai ngagubrak plecet si bangsat langsung kabur. Tapi karek ge sabawaraha lengkah ujug-ujug bantar muncul ngaberdega ngalangan jalan si bangsat. Rek kaburkan di sia bangsat cek bantar. Si bangsat ruas langsung muter deui rek malih ka tukang. Tapi bantar sakilat loncat ngalakukeun tendangan muter cerebet. Manggal pisan kana sirah si bangsat. Soyong kubrag. Si bangsat langsung ngagubrag. Tobat. Ampun cek si bangsat. Tajongan bantar kacida tarikna si bangsat ngarasa ramek awakna geus teu bisa hudang deui. Kurang ajar sia wani-wani nyeun masalah jeung nomor aing hudang sia. Ampun Aden ampun si bangsat ampun-ampunan rek hudang tapi awakna geus teu kuat deui. Keur kitu Nyai nyamperkeun manehna ngasih keneh ngarasa ambek. Habek Nyai najong deui awak si bangsat. Kurang ajar sia cek Nyai paromana siga anu masih keneh ambek pisan. Katempo sukuna rek najong deui kana beungeus si bangsat tapi kabur dicarang ku bantar. Tos Nyai tos. Keun da geus teu walakaya. Tulungan tua kampung sareng pahansip. Bantar nyarang ka Nyai. Tuluy bantar narik awak si bangsat dipaksa kudu hudang. Hudang sia, ilu jeung aing ka bale. Sia kudu tanggung jawab kana pagawean sia. Cek bantar. Si bangsat geus teu bisa kumaha-kumaha. Da geus ngarasa teu sanggup pikeun ngalawan deui. Kapaksa manehna nurut kana kahayang bantar. Leumpang bari jeung diseret leungeun aku bantar. Ari Nyai tuluy nyamperkeun ka tua kampung jeung hansip anu sampe ka ayeuna masih keneh katempo nyaruuh bakat tingku suak-suakna. Barang anjog Nyai langsung ungas-ingus nutupan irungna lantaran kaambeuk kumaha bau hangseur. Patua hansip ulah nyaruuh bae bangsatna ge tos katewat. Cek Nyai. Tua kampung jeung hansip tarangkat lalaunan. Barang ningali Nyai nangtung hareupeun manehna, tua kampung jeung hansip katempo siga nu eraeun. Nyai, kumaha bangsat tos katewat Nyai? Tanya tua kampung bari jeung era. Entos patua tuh tos digiring ku Kang Bantar ka balai desa. Cek Nyai bari nunjuk. Tua kampung jeung hansip ngaralieu ka palebah nu ditunjuk ku Nyai. Ana breh teh nya bangsat nu tadi keur diseseret leumpang ku Bantar. Geus kitu mah tua kampung jeung hansip harudang tuluy laleumpang nuturkeun Nyai anu geus indit tila. Cag urang tunda heula. Ayeuna caturkeun kaayaan Ambu Suri anu masih keneh ditahan di balai desa. Disaprak Nyai tua kampung jeung hansip arindit rek newak bangsat teh. Ambu Suri ngarasa geus teu sabar hayang geuat-geuat bae ngadenge bangsatna beunang. Ti tadi pagawean Ambu Suri cingcat teu puguh. Geus langtung tuluy diuk deui. Langtung deui diuk deui leumpang kaluar leumpang ka jero teu puguh. Pak RT menempuh kalakuan Ambu Suri itu jadi ngerasa curiga. Cicing atuh Ambu, kalakuan teh siga bolon bae. Kali itu ka dieu cing teu puguh. Rek ngajalan kabur Ambu teh. Sok bae nyoba kabur mah, moal dibere ampun deui ku kuring mah. Cek Pak RT. Lain kitu Pak RT. Kuring mah lain kabur, tapi kuring mah geus teu sabar hayang gawat ngadenge bangsatna beunang. Terus terang bae, kuring mah geus teu betah di dieu teh. Tembal Ambu Suri. Sarua bae masih kuring ge, risi aya Ambu di dieu teh. Nyieun bae pagawean, wakuna HSI mah ieu mah kalah kudu nungguan si Ambu. Geus cicing diuk, mun teu diuk ditalian sia keura. Cek Pak RT rada ambek.
ngadenge kitu Ambu Suri siga nu seueul ngarasa asa teu dihargaan pisan ku Pak RT. Baring jeung seueul ge lahirna mah main diuk. Dina hatena guguruna ngarasa teu tarima ku kalakuan Pak RT. Haram jadol teh kitu-kitu teuing eta si RT ka aing. Aing asa teu dianggap jalma pisan. Aing teh padahal mah di lembur mah parah hargaan. Nah ari di dieu awas ya RT kagek ku aing diberi pelajaran sia. Cek kerentas Ambu Suri. Ambu Suri ngahulang, tapi telila ujug-ujug ke tempo Ambu Suri nyerengeh sorangan. Lah kadalah, aing-aingna nyaho carana ngagawean si RT, keun sia. Cek kerentas Ambu Suri bari jung nangtung. Nempo Ambu Suri nangtung, Pak RT nanya deui. Reka mana deui Ambu, cicing cek urang ge diuk, ciling cingcat bae bari nage. Cek Pak RT. Punten Pak RT kuring mah hoyong kampangan heula. Bade ngiring Pak RT. Tembak Ambu Suri bari nyerengeh. Jor bae ka ditu rek ember mah. Tapi awas ulah nyoba-nyoba kabur. Cek Pak RT paromana hasil bae. Nya atuh mana ge ambil Pak RT teh curiga bae ka kuring. Hayu ilujeng kuring ka WC. Hitung-hitungan keur bae ka kuring atuh. Tembal Ambu Suri siga nu ngajakeun ambil RT ambek sigana mah. Geus kuat ka itu ngocoblak bae bari nage. Cek Pak RT deui teugeg. Geus kitu mah Ambu Suri teu loba omong deui leos maena ka tukang. Sanggeus aya di tukang, Ambu Suri katempo cunga sengos siga aya nu diteangan. Beh di jero bak katempo aya sentreg beurit. Barnya Ambu Suri seuri deui sorangan. Tuluy maena leumpang nyokot sentreg. Satulusna eta sentreg dipasang hareupeun lawang panto dapur. Geus kitu mah Ambu Suri nyemput di juru dapur bale. Tah, ayeuna aing nyemput di dieu, si RT pasti curiga aing kabur. Tuluy maena bakal neangan aing ka dapur. Pan pasina si RT bakal nginjak sentreg tah. Rasakeun si RT wawalas si aing. Cek kerentas Ambu Suri. Ambu Suri terus bae nyemput di juru dapur. Tapi geus ditunggu-tunggu oge Pak RT anu diharepkeun ku Ambu Suri neangan manehna ka dapur teh acan oge nerojol. Ambu Suri rada heran jeung kesel oge. Yeh, dasar RT gejul. Hari ngahajak ku aing ditungguan neangan teu daek norojol. Dasar sama gejul. Gerentes Ambu Suri. Keur kitu tujuh-tujuh rame aya suara jalma di luar pating corowok. Bangsatna beunang euy. Bangsatna aslina beunang. Bangsatna beunang. Bangsatna aslina beunang. Kadenge suara jalma rame di luar bari aya oge nu nabeh kokol ditihtirkeun. Ngadenge kitu Ambu Suri keur nyumput di dapur ceuring hak bunga. Tah si beunang akhirna mah. Aing bisa bebas ayeuna mah. Ayeuna giliran aing ngabelas ka jalma-jalma nu geus nganyarikeun ka aing. Cek Ambu Suri bari tuluy hudang. Ambu Suri tuluy hudang kaderegdeg lompat ka hareup. Saking kubungahna Ambu Suri poho kana sentreg beurit anu dipasang ku mahina sorangan hareupeung lawan dapur. Anu satilina mah jangan jebak Pak RT teh. Atuh barang rek liwat ka lawang dapur jadina senjata makan tuan. Sentreg beurit anu dipasang ku Ambu Suri teh kainjak ku mahina sorangan. Trek cepret. Suku Ambu Suri kacapit ku sesukutna. Kuak Ambu Suri ngagoak. Aduh, tulung. Ambu Suri ngagorowok tulung-tulungan bari nyekelan sukuna anu kacapit ku sentreg. Anu dipasang ku manehna sorangan. Berbait tina sukuna katempo kaluar getih. Mitra Budaya Sunda Pandenengan sadayana manawi sakitu heula dongeng Sunda anu judulna Ditagih Pati Kuliwa bagian ke-24. Insyaallah sanes waktos urang lajengeun deui. Di dongeng karangan Pribados Kang Abun Burhanuddin oge dipadarku Pribados. Hapunten kakirangana mugi akatampi kalian kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.